Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa anu mulia, simkuring sejak medar hiji carios pondok anu kantos dimuat dina koran Galura. Nyanggakeun carpon Romlah wilujeng ngadangukeun tabuh genep leuwih 15 menit poe Senen isuk-isuk. Romlah hahariringan bari manjuran awakna ku cai tina bak. Geus leuwih ti 15 menit tateh Gunawan salakina ngageroan ti luar cai. Romlah, kela ceuk Romlah sanggeus eureun ngahariringna. Geuwat, Gunawan nyentak ceunah. Nang umahna nahaon atuh kuat lila-lila teuing dicai. Romlah melitkeun anduk pulas beureum kolot kana awakna nu sampulur. Tuluy muka panto cai ngadilak ka salakina nu ngajanteng bari nulak cangkeh. Naon molotot? Ceuk Romlah neuteub nangtang. Heug mikir atuh, kahayang teh budak anterkeun ka sakola, geus nunungguan ti tadi. Ceuk salakina, sorana teu sabedas tadi. Ayeuna mana? Ceuk Romlah panonna ngareret kana meja makan. Taya sasaha, ukur piring kosong, urut sangu goreng. Geus indit sorangan, da keseleun ngadagoan indungna. Gunawan asup ka jero cai mandi. Romlah hahariringan deui tuluy asup ka kamar. Cai tina buukna nu anyar diangir, maseuhan tonggongna nu bodas bersih. Dihareupeun eunteng lomari heubeul, manehna nangtung. Nyeh seuri, rumah sagelis, ngan teu lila bibirna baeud. Inget kana kahirupan sapopoena nu jauh ka cukup. Penghasilan salaki ukur nepi kana dahar. Padahal Romlah hayang meuli pakean nu aralus tur maraha. Hayang make geulang, kongkorong, cincin jeung sabangsana tina emas asli. Tapi can kalaksanakeun sanggeus 10 tahun ngambah rumah tanggana. Can di baju keneh? Ceuk salakina basa asup ka kamar. Guat disalin. Santai we. Tembal Romlah nu geus diuk dina sisi pangsarean masih dianduk. Buukna diantep ngucur caina. Ramo-ramona nyisiran buukna nu semetak-tak. Teu lila Gunawan indit gawe. Ret Romlah kana jam kuno dina tembok. Tabuh 7. Anakna nu karek kelas 3 SD sok hayang aya di sakola memeh satengah 7. Gunawan siga biasa tabuh 7 kurang kaluar imahna teh. Romlah ngahariring deui kawih dangdut ti penyanyi kamemetna. Pikeun manehna ngalobakeun ngawih leuwih hade tibatan ngagugulung ka susah. Bari sakali-kali nyawang jadi jalma beunghar. Manehna pohara hayang loba duit
teu paduli hasil ngarampok bang atawa nyegik ge. Nu penting beunghar sapopoena ngan nyawang nu pamohalan. Sakapeung salakina paureun Romlah katarajang owah. HP-na ngirining tok dicokot, tarangna kerung. Nomor teu wawuh diangkat. Sora jajaka halimpu matak genah kadengina. Kawas sora-sora jajaka nusok aya dina sinetron. Kasawang tangtu kasep nyaritana malapah gedang. Manehna hiji utusan ti pausahaan gede di Jakarta nu kudu nepikeun hadiah mangrupa duit 100 juta ka jalma nu boga nomor nuker di telepona. Romlah teu sirikna ngoceak, bakatingku teu percaya. Manehna nyiwit leungeunna, kerasa nyeri. Bener, lain ngimpi, tapi kenyataan. Manehna tuluy minta kepastian deui. Nu nelpon ngajentrekeun deui yen Romlah nya calon nu bakal narima hadiah. Asa teu percanten. Romlah surak nangtung. Supados ibu percanten, abdi serius tur teu ngawadul. Abdi bade transfer pulsa ageungna 1 juta ayeuna keneh. Cenah ceuk nu dina telepon. Hah? Pulsa 1 juta? Hah? 1 juta pulsa? Hah? Romlah ngocek. Kakara saumur boga HP, aya nu rek ngeusian pulsa bari 1 juta. Wah, alamat bakal ngujur salembuh ear satetangga. Romlah dititah nutup heula HP-na tuluy ngecek pulsa. Katara angka-angka teu pararuguh. Romlah teu ngarti. Dicek tapi anger pulsana 500 perak. Sesa kamari SMS kalanceukna nu aya di Saudi. Jadi bingung. Angka 1 juta na mah moal katawis bu, tapi nu pasti pulsa 1 juta marantos lebet. Kitu cek sora jajaka dina telepon teh. Romlah masih bingung, tapi diinyakeun oge. Naon hartina pulsa 1 juta dibanding duit nu bakal katarima 100 juta. Wah, 100 juta 100 juta. Romlah gogodeg tuluy ngawangkong deui jeung nu nelepon. Nu sorana halimpu, matak ningtrimkeun rasa tur niiskeun pikir. Nu nelepon mere Pangwilujeng. Wilujeng nya bu, Wilujeng. Nuhun, cek Romlah. Pokna deui, tapi kumaha carana? Ibu kagungan nomor rekening? Tanya jajaka nu teuing di mana? Kantenan. Romlah inget kana nomor rekening manehna. Sanyana manehna mah tara nabu. Tapi eta rekening paranti narima transferan duit ti lanceukna nu gawe di Saudi. 3 bulan sakali ditransfer. Gedena sakitu juta. Duit nu kudu langsung dipasrahkeun ka alona nu cicing jeung ninina urut mitoha lanceukna. Pikeun jasa Romlah dina sakali transfer teh sok dijatahan gedena 500.000. Oh, pami ATM nu caket aya? Tanya nu nelepon. Aya, caket pisan. Paling
5 menit bade badarat mah. Sayana ngawitan ayeuna abdi bade masihan panduan ka Ibu Romlah. Tetapi leres abdi bakal kenging artos 100 juta? Tanya Romlah yang leuwih yakin. Leres. Dinten ieu keneh. Moal langkung ditabuh 8, cek Jajaka negeskeun. Romlah ngajerit bakat ku bunga. Hapena ditunda heula luhur kasur. Manehna ajrag-ajragan, andukna morosot. Geuwat dibelitkeun deui. Dina sirahna geus kasawang tatangga pada apal. Romlah bakal menang duit 100 juta. Lain duit haram hasil ngarampok bank atau nyegik, tapi duit halal. Romlah bakal bisa belanja pakaian loba, tur aralus, bakal ke toko emas, meuli gelang, kongkorong, jeung rarangken sejen. Teu sawang ti kagumbiraeunana. Tatangga nu samemehna sok adigung, tantu eraheun tur panaseun. Dagoan sia. Romlah ngagerendeng bari nyerenge. Tuluy hahariringan. Top deui kana HP. Jajaka nuluykeun wangkongan. Romlah suraseuri sorangan. Poho kana beuteung nu titabuh genep can kararabanna naon. Geuwat muka panto imah. Poho nutupkeun panto. Tapi teu poho make sendal mah. Bari semut centil gutak git. Mapaigang bari tereureuh ngawangkong jeung nu nelepon. Nepi ka tungtunggang, Romlah ngeureunkeun lengkahna. Nu nelepon nanyakeun geus tepi ka mana. Di jalan rame, kawantu waktuna jalma-jalma bari jil ti imahna. Barudak nu rek arinit sakola, emang-emang nu naranggung dahareun jualeun, ibu-ibu nu rek ka pasar jeung rea-rea deui. Keur meujeunna rame pisan. 2 urang budak lalaki murid sakola aliyah ngajenghok nempo Romlah. Tuluy mengkek piseurieun. Romlah molotot bari tuluy ngalengkahkeun suku mentas jalan. Hapena anger dina ceuli kenca. Anjog kahareupeun ATM bersama bus ka jero. Sanggeus nyebutkeun nomor rekeningna ka si Jajaka teh. Manehna mencet mesin ATM saperti sasari ari narima duit ti lanceukna. Kosong. Saldona teu leuwih ti 100.000. Romlah kerung tarangna. Tuluy nanyakeun ka Jajaka, ning can asup duit 100 juta na cenah. Cek si Jajaka antosan. Sababaraha detik kadenge sora Jajaka robah. Henteu bager deui, tapi kalah nyarekan lak-lak dasar ka Romlah ku basa nu garihaeu. Romlah ngahulang teu ngarti bari bingung. Sora Jajaka teu kapireng deui. Manehna geuwat malik nelepon nomor tadi, tapi nu ngangkat sora mojang operator nu ngajentrekeun yen pulsa Romlah teu cukup dipake nelepon. Di jero ATM Romlah ngarahuh. Teu puguh lampah antukna manehna kaluar rohangan nu heureut eta. Kumaha atuh soal duit 100 juta nu cenah bakal kapimilik? Di luar ATM Romlah ngahuhulang.
Jalma-jalma lalar liwat ka hareupeunana nu masih nangtung teu puguh lampah. Sababaraha urang rutret ka manehna. Nu sejen ge sarua, malah aya nu ngajenghok. Sawareh kerung. Haya oge nu teu mampu nahan seuri bari tutunjukkan awak Romlah nu tataranjang. Cag hatur nuhun. Mugia tiasa janten pangbebrahmana, tiasa janten panglipur kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.